Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nursifa dari kelas 11 ULW 1. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen bahasa Sunda yang berjudul Hujan di Lebur Cinta. Di hiji lebur tik di tata Sunda, cahayana panon poe mimiti surup, angin lembut ngalayang ngaliwetan sawah, nyapu-nyapu helaan padi nupa mimiti koneng. Di tengah lembur aya saurang lelaki ngaranjaja, saurang palebah tani nu hirup bahasajan, jaja henteu kawas pamuda sejen di lebur eta. Anjeunna henteu paduli kana hiruk piruk dunya luar. Kahirupan jaja ngukur di sawah. Di imahna nu leutik serta di magisit tempat anjeunna sering nenangkeun hate. Tapi di jero hatena aya hiji karep nu tara bisa leungeut. Cinta ka ningsih wanoja nu geus lila pika cinta, tapi can kungsi disanggakeun rasa. Ningsih teh putri hiji patani anu lumayan sugih. Sanajan kitu anjeung henteu sombong, anjeung henteu bager. Rancage serta sok seungri kasaha wae, jaja henteu nyaho kumaha carana ngandeukeun rasa ka ningsih. Unggal poe anjeunna ukur bisa ningali ningsih ti kajauhan, bari hatena pinuh ku kahayang, tapi oge kasieun. Hiji peuting hujan turuk kalayan hese pisan, guntur ngaguruh angin ngablebuk, serta cai mimiti ngalir ka unggal penjuru lembur. Jaja anu keur di imahna gurang girung kaluar pikeun ngabantosan tetangga anu imahna mimiti kahujanan, ajeng ngalayang ka hiji tempat anu geus biasa janten. Pangumpatan ningsih nalika hujan henteu nyurucuk naha ningsih aya di dina. Leres di sakabe hariwangna, jaja ningali ningsih keur ngagoler dina tikar leutik nyekalan leungeun budak alit. Cai naek ka luhur, imahna geus mimiti kahalang ku cai. Ningsih gencang ka deui, cejajang bari lumpat ngadengkeun tan. Ningsih ngalieuk panonna pinuh ku kasieun. Jaja kumaha ieu? Ema sareng bapa tos ka imah ua, tapi abdi sareng adik kantun di dieu. Jaja henteu pikir panjang, anunjang langsung nangkep budak alit eta serta nyandak ningsih keluar. Cai terus naek, tapi jajang henteu arun. Anjeunna lumut ngaliwatan. Ganggang sempit nadeng budak eta dina tonggongna, bari leunggeungna nyampean leungeung ningsih. Sanggeng sababaraha minit aranjeunna nyampe mana tadi? Aranjeunna tuntungna nepi ka tempat nu leuwih aman. Isukna sanggeus hujan, arun lembur mimiti malangkeun kahirupan jajana sanajan leuleus
tetep mantuan tetangga pikeun bebersih nalika anjeunna keur angkut kai nu kabawa ku cai. Ningsih datang nyamperkeun, hatur nuhun Jaja, mun henteu aya anjeung abi henteu terang kumaha kaayaan abi sareng adi ayeuna. Ceuk Ningsih kalaya sora leleus. Jaja ukur saeuri leleus, teu kadeng diomongkeun. Ningsih abi ukur ngalakukeun naon nu sakudu. Ningsih nahan napas sakedap, tapi abi hoyong nyarios hiji hal. Jajang ningali ka Ningsih, henteuna rada dakdikduk. Tiba heula abi terang anjeung bager nya ka sasama, tapi dinten ayeuna abdi ngaraos yen anjeung lain saukur wangi di lembur, tapi jalma anu istimewa di mana abi. Jaja henteu bisa nyempetkeun rasa rauasna, henteu pinuh ku bahagia nu teu kabayang. Ningsih abi oge geus lila. Teu saeucan anjeunna renuskeun Ningsih nyarios deui. Kuring henteu panyogi sagala kasugihan. Nu penting aya jelema nu jujur, bager, serta tiasa ngajaga abdi. Jaja rangos heta leur pisan. Hujan peuting kamari henteu ukur mawa musibah, tapi oge mawa kahadean. Hadean nu salami ieu anjeung geun gunakeun. Ti harita Jaja jeung Ningsih beudeuh nepi ka tungtungna di hiji peuting anu disinarkeun ku bulan pinuh. Jaja resmi ngalamar Ningsih sarerea di lembur reungreng sabab dua jelema bager ayeuna bakal silih bimbing dina kahirupan nu anyar. Dina bulan-bulan saterusna kahirupan Jaja jeung Ningsih bukti harmonis. Arenjeng ngabantu tetangga ngurus sawah babarengan, jeung silih jaga dina kabajagan jeung kasusahan. Cinta marenehanan berkembang kawas tutuwuhan nu mekar sanggeuhan hujan. Lebur leutik eta laun-laun robih jadi tempat nu leuwih hade. Jalma-jalma beukit kompak silih tulungan jeung nganggap Jaja jeung Ningsih minangka panutan. 10 taun ti harita sakolah leutik nu didenggekeun kumarehana parantos jante tempat penting pikeun barudak lembur diajar. Hiji peuting nikali maranehana linggih di teras imah bari ningali benteng. Jaja nyarios leuleuh. Kuring bersyukur ku sakabeh kajadian hirup. Hujan anu matak kahiwang. Zaman baheula saberena jaten berkah anu ageung. Nining nyumputkeun sauri leuleuh kumo deui lamun aya anjeung di sisi abdi Jaja. Angin peuting haliliwir mawa ketenangan kadua jalma nu pernah hari wangku hujan, tapi aya terang yen enggal hujan pasti mawa kahadean. 5 taun ti harita Jaja sareng Ningsih janten tuladan di lembur. Marenahan teu ukur ngajarkeun patanian ka barudak, tapi oge ngajarkeun pataningna gotong royong unggal usum panen. Marenahanan ngayakeun acara syukuran di lembur, ngumpulkeun sadayana pikeun silih bantu sareng babagi rezeki. Dina hiji wengi nu pinuh ku hadean budak Jaja sareng Ningsih ngadukeunta ka kolotna, "Apa ama? Abdi hoyong teraskeun usaha ieu. Abdi hoyong lembur ieu janten leungkeuh maju deui." Jaja sareng Ningsih silih tingali panon pikeun ku hadep. Lamun kitu kahoyong ajeng ama jeung
bakal salawasna ngadukung. Nah, itu dia cerpen yang berjudul Hujan Lembur Cinta yang saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.